aing kolot gitu. Cek saha budak kolot berhubung di kolot tadi teh. Mun kolot kayak jangkung. Maksudna lain awakna kudu jangkung kolot mah. Kau ukur ku umur we tah lamun make baju den. Sia mah ai ieu bulau langit. Jero beureum, celana coklat, sepatu sia mah aduh Gusti. Beureum deui. Nah, Aisyah mata geus burem. Mun gubuk sia teh ka puskesmas tah mangga teh. BW sia teh mah BW. Hah? BW sia teh mah. BW teh naon? Banyaran wetan. Heeh. Ajeng maneh naon? Buta warna maksud aing. Oh, sugan teh banyaran wetan. Nu kieu disebut biru, ieu anu ieu ganaria. Ku beureum Aisyah rada gelo. Cek odek naon? Pulau. Lah ieu buta aksara anjir. Buta aksara. Tong gitu-gitu teh nganya lah. Daripada budak hejo. Tak gitu pokoknya penting ieu apal maneh maksud jeung tujuan Chef Aboy ngonang rekan-rekan seni. Heeh. Apal? Teu. Apalkeun atuh saya teh memeh ini teh. Bada aing mah teu ngapal. Apalkeun tanggal ieu teh main di Aboy. Heeh. Ngan teu dibayar. Jadi pamajikan teu tatanyaeun. Memang kana bayaran we ih amit-amit goblok. Tak gitu we. Urang lamun main di batur atau ngekeak palebah aing hajat pan kieu aing geus saruha anjir ngagibri. Si Aboy teh keur sedih eta teh. Sedih Teu nyaho sedih pokona mah lamun abeuh kudu tanggung jawab pan jelema kali itu teh atuh kudu dibayar. Balad, ieu mah hajat balad. Keun balad tinggal balad pun pangabutuh mah teu karasa kulurah. Lek kira-kira ada ngomong wae nu karar itu aing balik anjing. Maksud narek balik kumaha eta? Hah? Maksud narek balik naon? Heuh sugan eta yang mengongkosan di handap. Tapi marah Boy tong dia sukeun kana hate Boy. Tong boy. Tong kana saku aing we. Ngan inget mah kudu. Da lamun teu inget mah sajeung teh li. Mane mah amit-amit aing. Tak gitu maksud tujuan Kang Aboy. Teu apa? Jadi Kang Aboy teh cing ciri ning beunghar. Beunghar. Ngan Aboy lain harti beunghar loba duit tapi beunghar kukanya jeung kuka asih kanu jadi anak. Edannya. Lain edan si teh mah si Aboy edan. Urang mah nyebut edan teh bakat ku bangga Kajang Ahmad. Iya urang salaku umat Islam boga kabagjaan boga kabungahan lain ngucapkeun edan tapi syukuran ka Allah ucapkeun syukur alhamdulillah mudah-mudahan hajat Aboy cing jadi amal ibadah keur jelema nu rea. Anjir. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mugi Gusti ngajabah kana rupi cita-cita permaksadan Bapak hajat sakola wargi. Amin. Hayang beunghar model Aboy. Nya hayang. Loba duit. Nya komo. Boga motor. Nya hayang. Boga mobil. Nya komo. Lega sawah. Nya hayang. Ponok umur. Nya komo. Teu parat ya. Logat wae ponok umur mah tong waka sia teh. Alhamdulillah Mang Oden sok semesta sepuh tapi Yusman hoyongan panjang urang sampai doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan Mang Oden dipanjangkeun umurna kalayan diponokkeun napasna. Kemarin aing sia teh anas aing ka hareup. Ibu-ibu na teu amin. Kita Aya nyebut amin anjir bieu. Henteu. Pas ponok umur nyebut amin jadi abah sarwati. Jadi Aboy. Mun emang aing wae. Tak gitu ngomong-ngomong panganten hayang jadi panganten. Nya hayang. Tah urang dek nanya kira-kira bebeungetan jika kieu payu ka awewe. Sia anjing ngahina goblok. Ujung kieu payu ka awewe. Lain ngahina tumaros. Nya payu goblok da surah jelema aing deh. Bener aing mah ngaliwat ka Junti anjir tah. Mun sia deuk ngajago ka aing bejakeun ka Agus Kacamata anjir. Si Aboy ceuri pasti. Hah? Diganti? Agus Keller. Goblok aduh. Si anjir kemana wae. Aya si Agus. Kajago anjing. Aing boga tanggalan atuh teh. Saha? Ade center. Wah, centang anjing ku olen galura. Benar. Tong itu teuing anjir ah. Ngomong-ngomong pengantin mereka bita ku pengantin. Nya kabita. Hayang jadi pengantin. Nya hayang. Duh Gusti, ieu mun maneh bareng jadi pengantin. Disadiakeun
katuangan sakitu seueur kanggo panganten duaan. Mana menjadi panganten beuki karena sate hayam. Ya pasti atuh. Sate domba. Kan tenang. Sate sapi Beuki. ci teh Komo. ci susu. Nah. Ci kopi. Tah komo bari udud. Ciki heme. Tah ciki. Ciki naon sih? Ciki mah teu meunang jurig haseum. Bari nage salila aya saya nu dialarkeun ku agama jeung dari agama tong nu lain-lain. Nya. Maneh tara nginum ciki heme? Tara mabok? Gelut, sirik, bidik, jahil, kan ya, sholat, tarsok, tarsok pati gitu ke. Ya, ayo tarsok teh tara aya osok sedeket salat teh kewajiban ke umat Islam. Di mana-mana ge salat mah kewajiban. Yakin salat teh? Kewajiban. Zakat, kewajiban. puasa, kewajiban. jarah ke Arab, kewajiban. dulu karena butuh, kewajiban. lalang karena susah, kewajiban. merkosa me, kewajiban. Kompakna aing teh kitu jeung tukang kenang rus di hoyong. merkosa me maka jeung asa wajib cililin anjing. Goblok, kemana merkosa me mah goblok. Di mana-mana kudu merkosa me. Ulah macam-macam anjing geus centang wae. Wanita aing. Henteu. Mane main kieu wae anjir. Aya Kang Mamat. Mamat mana? Tayang Kang Mamat potongan. Kade bisi kemari Edit. mun teu bener kemari aya ban rame. Meh teh kudu syuting tinggal mayar bukan. Naon? Meh teh kudu syuting tinggal mayar. Ka saha? Ka urang. Mayar naon? Goblok gak sih ya? Mamat din maneh. Hah? Kang Mamat. Kayak Aisyah kumaha teh ngabodor naon ieu? Ujung ngabodor Mamat. Oh, oke. Kade si anjir ah. Ya. Bener. Kan maneh kade. Si anjir. Ketika bau tampolong sih. Anjay. Sia atau rasa kulit Anyar boy eta boy. rasa kulit teh kakayas. Kelo anjir. Pasukan aing naon pas gitu anjir. Nah, habuk. Tadi ngasiak anjir. Siapa bau sumpah pemuda anjir. Nyanyi ya. Nyanyi naon? Udah juga artis. Lamun di bintang film teh sa teh. Hah? Mun di bintang film teh sa. Urang? Hah. Samudra. Anjing. Keprok sama samudra. Gayana atuh Hanas Batur keprok. Gebetan nasi cinta. Anjing. Edan. Gayana kumaha tuh? 20 tahun ke tukang odet gayana kumaha? Mabok maneh. Oh, Buat jika pisang jelema cacat anjir. tengah hina anjir asik jetot lain anjir goblok. Eta najong. Sakali dia atuh gerakanana. Sip, geus alus. Sah nyanyi ya, ngahibur. Nyanyi naon? Satuju mau ada nyanyi satuju. Aslina Pami maot setuju. Goblok Tong kompak. ulah waka mau ada jeung dipanjangkeun umurna ya. Le, cuma Mang Odet mah sama nyanyi sok ngadoa heula. Sok ngadoa heula. Sangkan Rahmat Salam pina kana artis dipanggil atuh. Ku Palurah Anton meh rada kaya. Hah? Panggil artis. Mana? Sok Palurah mah sok Palurah. Mukanya ya artis juga. Urang teh aing babarangan jeung Palurah mah pas sok balik teh geuningan. Le ka dieu heula sana. Hiji mangsa di panggung teh satengah garowan Palurah teh tengah geuleuy ge kieu. Ah sok we atuh. Langsung Lain, ieu mah memang nyanyi rek ngadoa heula, da baheulana kudu diajar ngaji. benar, sok ngadoa. Sok ngadoa heula. Bismillah. Ya Allah. Sok ngadoa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Jabaron, jabarna ron. Lupa, tong disalah-salah. Nah, Ngeja kudu bener. Kopya barko non jabarna kursi sudut. Asa beuki jauh ya teh. Leun kana termos anu kitu mah. Sok. Tuh sok sekali deui cenah disawer. Jabar can jabarna cangkuril. Dami Allah. Bukit tepi hujan. Anyar aja. Nah, si Ahmad gitu-gitu teuing. Asli aing daek. Oh itu panas. Nih kali kan. Hah? Kali tuker tuh beda gamarna anjir.
aing teu balik anjir no aing mah tanah tong dibalikeun atuh cek aing oge manya kieu senongeng geus atuh ini duit palsu ya mah duit palsu pasien teh aku polisi bawa ke dia bahaya satu duit palsu tapi teh sia mah turunan bangsa tanya sok bawa bangsa nyanyi naon bebas anu apa bebas anu apal ngan sama main nyanyi bisa anu nyawer tungguan heula sok ngagokan karena salah ngan kade sia nyanyi teh kudu apal karena mimitina sejarah lagu kumaha sejarah lagu teh dangukeun len mana si Olen tong nyumput dah bahasa teu kayak gitu nah daing wani anjing nya sanajan wani oge ulah kitu-kitu teuing ieu payeuna poal tadina sugan teh urang teh teu wani apek anjir maneh sok ieu tah ya aing sieun deui bebas nyanyi lah kumaha sejarah lagu teh kade kabeh ge ti Dul Sumang awalna lagu teh tina lagu naon tina lagu Somse nu kumaha Somse teh anu kieu nih Somse Allah meni Somse ning meni Somse sombong sekali au bongan ngaheureuyan bae bongan nganoelan bae asih bongan nganoelan bae namina kuper Keprok kalau ibu keprok pisan ka anjing jelema cacat bisa nyanyi siap teh jeung dikeprokan masih aja mati jadi kabeh lagu teh nyokona kana kuper coba ganti laguna naon ku lagu Amparan Sajadah di Kang Haji Darso almarhum anjir tidak tutup tua dina amparan sajadah mun sajadah teu diamparkeun namina kuper keprok pisaka anjir cas sebelah deui telat atuh sia teh kokot teu bisa perang da candi olia ganti deui laguna Maribaya di Maribaya manehna fungsi nyarita mun manehna teu nyarita namina super anjing disangka aing teh ku lagu anak-anak balonku ada 5 rupa-rupa ya mudah-mudahan sing dugikan aku per ya balonku balonku ada 5 rupa-rupa warnanya lamun eueuh warnanya namina super dek naon deui aing hah dekan atos sakitu ge cekap isi aing mah ku lagu barat anjir geus barat Cianjuran geus Cianjuran Sukabumi Genteng Cisewu dua deui mah karanca bau aya sekalian teh wah boleh anjir hese anjir barura kaca lemot moal karanca buyaya moal karanca buyaya aing lagu barat don't let me down hey kenangan cek duk nih baheula zaman duit gope gayana tuh wah tong ngogare tong make barat tong make kenang kitu oh biasakeun apaan laguna eungap Yuswa dengekeun ku sia ye barat bismillahirrahmanirrahim aya naon cek wah anjir naon sari wae bagja hiji kabagjaan si ibu dina penting ieu bisa gumujang sapertos kitu hese neangan kabunga teh mudah-mudahan si ibu gaduh emotan si ibu boy terus da urang mah teh cukup poseuri aboy rekaman aboy teh suga itu deh aboy teh aboy deh batin si aboy dek naon ka dieu halus ya aboy lumpangna jika kura-kura ninja nya nah sampai sak boy tong ngabodor boy teu tega euy boy deuh aing kumaha teu tega baelan kayak di pulangan baiknya boy tetega sebenarnya mah boy urang teh yang ciri maksudnya tetega tuh mah panggung irah-irah untuk si aya nu nyokot rek teu tingali sia
tuh nya lo balila atau siapa cenah sok sakua Pak hah Ibu Aboy na acan baru ulah sampai gitu-gitu Ibu Hajar atur nuhun Bu Hajar Pak tetap dadah moal burung di pisoko di pisono di pihormat sia teh hate kur titit eta mah goroan hayam lagu barat tuh dia tapi lagu ada orang Rizky di Cigana bisa karena Cooper Cigana heeh bisa tetep deuleuh ku sia di kadituna teh kumaha mun ditenyo barat heeh why do you love me kun silek minta why namina koper ya cek aing ge Abah Cipo nih kita mana Abah Cipo balik ke mana Abah Cipo nah kalau saya salaman Abah Cipo asa ngahala sate teh kali gitu kemana cerot lanjutkan aja segala Bah mana tuh Bah Abah eta istrina Adi Badung balik ke mana kopi nih jadi cepet goceng adik kopi oyon anjing gua bagi dua ima langsung dan duitnya ya dua bagi dua terus ya kopi kerain atuh kopi da mana darah da gede anjing monyi anjing telah ngabodor kopi terus simpen aja kemana hiji kena geus bagi dua meh aman hah meh tepi paseaeun kesudi anjing kade kopi bagi dua sih dua ada bae gulaan deui we nya cuma pakai itu gesan wae kan Urbina teu meuli waktos jadi hiburan orang teraskeun deui mangga tetep dedeuh moal burung di pisono lamun manehna teu di pisono namina kuper cek aing ge kamana we kan si Aboy teh kade cenah det heeh urang mah minta lagu Banon Dari cenah ieu lu kumaha benar Banon Dari bojong kang anu geulis yap ka dieu heula sakedeung akang rek mere pepeling cenah jang Aboy aya aya paribasa lamun diseureut ku tanah beureum dipokalkan ku kaparan moal ungut kalinuan moal gedag kangina daka Allahu Akbar Allah kalah takbir eta pamanot si Aboy jeung si Jay atuh non boy Jay laksana sawer atuh Jay siapa oke ayo mana jadi bintang film mah bintang film naon jadi Andra ahain kela le bieu lagu naon bieu Banon Dari Banon Dari bisa teh lagu kidung Mang Adis tadi heeh bismillah lain abdinya linung kagelung bikeun tina pagoda pastilah kengeng dieureuykeun kitu lagu mah mana kudu ingat anu nyieuna eta lagu teh sabelek ke menang hes aing geus aya asa teh kitu sabrijing teu hargaan kana karya batur dijempet ku aing oh iya ya anjir ku aing aya bandi jetot cek aya dasare oden kitu atuh cek wah cek seduh cek cek gede suara lalaki cek cek bismillah ngawitan hidung katewi para pohacis kacang buncis ngecek
ingkang 6 gitu. Di mari bayang manehna kalah sarboa. Maka jeung kalah sabawa bro. Kumaha maneh kumaha wae nyanyi teh? Dago pakar kera. Dago pakar ganti. Tresna mekar ieu didagorku aing. Asa beuki ngacaprak. Asa beuki ngacaprak ya Allah. Bejakeun ka wauko kok. Telat obat. Cekrom. Mana baca cekrom anjir centang ku aing. Naon cekrom pipiluan ka aing. Oh aing geura mun urang mah nya ngara aing ngarumasakeun jadi budak leutik mah cek si cekrom. Oh cenah nyeum ka penyanyi cenah. Nyeum selop nu jangkung. Dia aya bani jetot bae. Jadi bintang film aja nama. Bintang film naon? Mana di belah itu? Dia bahanton di belah dia. Mana tok bahanton bang? Mana belah itu? Iya. Tong deket kurang. Ku. So mana angga? Ku angga. Bisa we akalam Jadi ku aboy. balana naon? Mana jadi hidungna? Kuda aing. Mana jadi anakna? Oh kuda eta tong kuda. Entah. Mana mah budak leutik si itu indungna mana Ridho boga indung kitu. Iya. Kumaha? Amit-amit. Le. Make amit-amit kumaha? Tapi nyobian we. Le. Samemeh sih mah. Samemeh. Samemeh dek jadi anak dek tidak jadi indung tanya heula. Hayang jadi indung hayang jadi anak. Mana Ridho jadi awewe. Awewe mah nggak penting bisa saat tas ya aku salakina. Nah situ. Nah jadi Bukan gitu kodrat nah gini. Baiklah urang mah yang bisa saat we. Le, urang mah sih lamun bener hayang jadi anak teh heula tarucing peleng. Tarucingan? Heeh. Bocah bola tuh. Alam, wah itu sawe. Kadang ke pulang kan ya. Nah, tok formalitas tua. Serius we, pirang gocap. Ada itu mah. Ada sih geus susah hiji teh kada. Cicing tarucingan. Nu eleh mayar 100.000. Sok anjir. Cakalah 100.000 ieu. Modal heula. Dah. Tarucingan. Kumaha carana ngasupkeun gajah kana kulkas? Nya hese Asia. Bisa cek aing. Ah, siapa si Udon anjir. Lain suudon aing mah prasangka goreng. Kade anjir ah udang gajah geuskeun kana kulkas. Kumaha carana? Hese goblok. Talu? Tahu Teu bisa. teu. Buka kulkasna, asupkeun gajahna, tutupkeun deui gajah aya dina jero kulkas. Gobloknya eta gajah. Kumaha? Kumaha carana ngasupkeun kuda kana kulkas? Babari Kumaha? buka pantok kulkasna, Bener? asupkeun kudana, Bener. tutupkeun deui pantona. Heeh. Pan aya eta kuda di jero. Pan aya gajah, sia teh hayang pasea jeung gajah. Kulkas teh meunang nganyuk bela anjing MTMBK goblok sia teh kumaha mun rajet. Goblok. Gelo eta kuda si anjir. Sok teh mun eleh mayar 100.000. Sok sia naon deui? Kieu carana buka kulkasna, bijilkeun gajahna, asupkeun kudana, tutupkeun pantona. Kuda aya jero kulkas. Goblok eta kuda. Beres. Eta Dengekeun, lamun balap kuda jeung gajah bakal menang mana? di mana-mana ge pasti kuda. Gajah nu bakal menang. Cek aing mah kuda. Yakin gajah nu bakal menang? Kuda mah aya paribasa 12 tenaga kuda. Nah teu bisa sia teh 12 tenaga gajah. Ah si anjir hayang mah. Apal mana sperma gajah? Kumaha sia sensok? Hah? Taluk aing. Pasti gajah nu bakal menang sabab kuda aya dina jero kulkas. Gobloknya eta kuda kada ngajedog buaya tuh. Cepet. Anjir aing. Tenaon lah. Tah, ieu tinggal ngabagi dua, ieu mah menang tatarucingan. Nah, gitu bener. Tong hayang dibagi dua pan kedos atuh. Kedos. Eta bahasa lembur, kedos. Oh anjir, kedos kula cek aing anjir. Naon bedana sia Naon? monyet jeung kuda? Ya jauh beda atuh teh. Nah, Monyet mah hampir juga jelema lah, mirip odet gitu. Kuda mah mirip gajah ngan eueuh tulalean. kumaha sia? Jeung monyet mirip odet sia. Ya ibaratnya gitu, odet mah kan monyet makan juga odet. Heeh. Kuda mah hampir juga nya satu anaon lah gitulah. Sia. Ai Ka Bandung mending kana mobil mending kana motor.
cek aing main kana mobil ame ieuh Tidak bisa. Wis teu bisa kumaha saya teh kana motor masih teh nya motor gagah gebret hujan cilaka tah kahujanan. Tidak bisa. Mending kana mobil. Tidak bisa. Teu bisa eueuh ti dituna. Tahu? Naon alasanana? Kade sia. Maneh ulah protes goblok. Calu aing mah kudu protes teh sudi aing layang menang netral tah anjir. Protes protes. Cek aing mending kana mobil. Pancak aing tadi Ulah protes. Anjing. Berarti nu 100 bagi 2 deui. Koprok kala. Tau kenal deui sia. gelut anjir Sok anjir. nyaan wani Coba. besi berana tatarucingan wae Urang naon? tatarucingan Oh sok atuh. Tahu cingan naon sia? jago mana awe jeung lalaki Di mana-mana ge jago lalaki. naon sababna Bisa nanggung, awe teu kurang bisa nanggung bisa mental, teu kurang awe pemain sepak bola bisa poli, teu kurang awe pemain poli ngaranna ge emansipasi bisa macu, tetangga aing kabeh ge maraco bisa ngarit, bisa eun taluk sangkong. cek aing jago awewe Naon sababna? sok awe mah tingali mawa gunung 2 kieu we cuek anjing Mun mantua heeh coba lalaki anjing mawa nog 2 siki dibantu ku manuk paingan lo aingnya. Heeh kitu we da dibantu ku manuk. Goblok ka awewe mah bener anjir mawa gunung 2 cuek we kieu. nah awewe ngarasa ripuh mawa gunung kieu we cuek malah kan lamun mangsa malam Jumaah mah nu kenca nu katuh nah jadi tadinya Tong ka mana wae ah. sok atuh lain rek sinetron. Sinetron. sinetron oh ampurannya Pan kasalah lagu tatarucingan. Iklan. Mana jadi inungna kudu bener lah. oh Mana kudu inung sebagai inung apa kamu? Ngomongna sih bener aja tuh. Bala. Sia sutradara. Nah, udah temu jeung peureuh. Ieu keun kudu urang mah teu make ali. Ieu pinjam MBK masa leleper. Bisi anjir. Aek. Mana main dengkek. Mana ngomong? Ibu. turutan heula sakali Ibu, Aku mau dibunuh ibu. kubu saha? pamenya kaa wawartos ka ditu katuang ibu wawartos bengok maneh teh sok Naon sia? Ya Allah, ya Rabbi. Mana cai? Sia. Allahumma lakasumtu. Nah, saya doa naon? Doa buka puasa. Mana kudu sabar sia teh. Tekop kesel mana mah boga penyakit. Ayan. Bawa penyakit. Ayat tuh kamu. Bawa penyakit kemana net? Ibu, Aku mau dibunuh, Bu. naha? Aduh, Ri. Lempeng we turutan aing heula, kita jentu maros. Oke kan itu lawan dialogna itu si Angga. Kalau curi. Ibu. Kumaha? Ibu, Aku dikejar penjahat, Bu. besok atuh. Ibu, aku dikejar penjahat Bu. Aku mau dibunuh. Kade atuh. Tong kedah nemalan aing, turutan kata-kata aing. Hati-hati. Oh, ceprot. Ibu, Aku dikejar penjahat, Bu. aku dikejar penjahat Bu. Aku mau dibunuh. Aku mau dibunuh. Oh, bisa gitu. Bos. Tong ngomong. Ngomong ku aing. Mana yang bisa? Pas saya di pelatihan di sok di Cimatak. Sarah ya. Cari nafkah. Ibu, Langsung. ibu. Ibu. Encok beas. Tong ditamah-tamah itu sakit tumpul ibu. Aku dikejar penjahat, Bu. Aku mau dibunuh. Usaha. Saya penjahat. Ibu. Batuk mah. Oh, bener kita nggak pakai
Mana yang bagian mana? Kenapa ada anakku? Langsung begitu nyubutan dibunuh, asupkan ke kamar, kunci ku mana? Oke? Oke. Anjir no. Di rombongan Tagoni di mana? Yoi itu sianya. Ai siap Tagoni di Majalaya, bro. Kompak terus apa terus. Aingnya ini kenangan kurus di. Si Jepi henteu. Ibu. Mama. Aku dijahat. Ibu. Oh, rese. Aduh, dia. Ibu, Rancang atuh aing kesel. mana? Sia tong gila tuh. Ibu, Apa anakku sayang? aku dikejar penjahat, Bu. Aduh kasihan banget. Mau dibunuh, Bu. Hah? Dibunuh? Oh. Masuk